أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sebab naon bangkawara musyrikin. Lamun teu bangkawara teu kudu perang. Bisa ku urang di omongan we omongan. Bisa ku urang di toelan we toelan. Tapi lamun geus teu bisa di omongan di toelan ya perang. Anak urang ya. Urang titah ngaji sakali lemah lembut teu daekeun. Kuari titah ngaji deui lemah lembut teu daekeun keneh bae. Nah, toel ku urang celina. Ngaji sia. Ngaji salat. Rada deres kan. Lamun masih kena teu daekeun keneh bae, kan urang digebug tapi sukuuna ceges. Salat sia, ngaji. Aya abah, ulah mikirin abah. Sial abahna. Abahna geus ka imam mah goblok tuh budak malikeun ka aing. Hah? Pamajikan sarua akan dipikih mah. Dipikih mah sarua bae. Neng, ulah nonton TV be atuh neng jeung urang ge atuh bakal balik ke akhirat. Hari indek mangke bae ngawaktu irahayu mah waktu salat neng. Ngaji atuh neng abe nyawa adab-adaban ka salaki. Sekali dua kali titah salat da ngaji teu daekeun bae. Isu kurang da omongan deui. Neng, wayahna atuh ada di kitu geus ngaji atuh salat. Tuh, eta ngaranna kan urang teh nganasehatan. Teu daekeun keneh bae peupeug urang tapi sukuna. Sukuna lain pipi mah ciuman. Wah, urang sok aju meupeug beungeut salah. Ieu sukuna kurang ceger, pipina cium beres. Cek pamajikan ieu kos ge indah. Jadi di agama menaruh pikir seperti itu. Tapi kulantaran negara urang kuari geus lain negara Quran, lain negara hadis, lain negara syariat, tapi negara Walanda. Negara urang teh geus jadi negara naon? Kuari mah urang ngagebug ka anak padahal urang ngawurukan jadi masalah. Guru ngaji baheula mah nu mantak palalinter ngaji teh pan make pecut. Make pecut guru ngaji teh. Sia teu bisa nyebut dod bae dod. Saliru bae sia mah jeung dal. Dal mah kuda. Bol. Kudu jelas baheula makan gitu ngaji Quran teh ngaji qiraat. Kuda da tah tuntung letah kuda. Ayo bae. Lamun dod. Tah cak murid teh mending dodol. Sia mah kada dahareun we. Nah, eta kan teu bisa pecut. Sia ngaji geus sabar poe ge teu bisa keneh bae. Dia pecut, masalah Pak. Kuari mecut murid. Ya, bisa nyebut dot acan. Dipecut gua. Bebe janjana ka kapolsek. Panggil guru ngaji atau guru ngaji bisa aya di jero penjaraku sebab murid. Salaki bisa di penjaraku sebab pemajikan. Kamari mah masih hebat. Ibtaul jannah la ilaha illallah. Terakhir ieu mah patarosan menang tah henteu nikahan bapak nu atawa ibu nu tos maot. Usaha barangkali sia mah teu ngaji meureun. Cintrek sia ku aing celina. Sedangkeun nikahan mah kewajiban nu jadi kol ulah anak nikahan bapak nikahan ibu. Tugas nikahan mah ibu bapak kan nu jadi anak. Geus teu degan geus bae. Paling turun nikahan sorangan, paling turun. Naon nu disebut ngaranna ngagadekeun sampai geus pupus ge di ekahana gitu. Naon nu disebut ngaran ngagadekeun sampai geus pupus ge di ekahan. Ieu mah meureun maksudna anak nu jande ke akahan teh seakan-akan digadekeun.
ieu mah tasbih pondok atuh sia seakan-akan ditasbihkeun ka barang gadean mun can ditebus atuh can bisa kitu keneh orok mun can diekahan sarua jeung can ditebus eta mah pikiran we Gusti atuh lah jadi ngekahan mah kolot kanu jadi anak ge mun boga untuk boga mah tuh ulah sunah hukum sebab lamun eta orok eta budak maot can diekahan ke di akhiratna teu bisa mapagkeun urang bisa mapagkeun urang jadi rugi lantaran can ditebus lamun urang boga anak memeh mau memeh balik maot engke bakalna urang dipapag ku anak urang bari mawa cai nyana urang dahaga marak hayang nginum bunga luar biasa kabita jelema nu henteu boga anak maot eueuh nu mapagkeun engke kabita luar biasa kuari mah urang ditinggalkeun maot ku anak nyeri komo anak dengdeuleun mata keur meujeuhna leleng ka halu lulumpatan bisa diome haju maut maningan maut tetangga ini bandingan jeung eta nyeri tapi engke mah di akhirat luar biasa bungahna bahkan sanggeusna urang dipapag kemudian urang ka sorga lawang sorga pinuh ku budak sehingga jelema teu barisa asup ka sorga lantaran ditutup ku budak-budak leutik neangan bapakna neangan indungna sanggeusna kapanggih teh diceklan bajuna dipurantengan ku eta budak dia bawa ka jero surga can asup ka jero mah budak terus memuranteng kanu jadi indung bapana kahalangan kabeh jelema teu barisa asup lantaran lobana jelema nu rek mabudak nu rek mapagkeun indung bapana tuh untung jadina sabenerna mah asal waktu keur maot anakna ulah ceuri ulah sedih maot anak alhamdulillah ceng-celengan ieu di akhirat mun bisa mah kakana ge kena bae deui aduh masyaallah rugi untung jadi lamun urang boga anak maot boga anak maot boga anak maot teuing budak keneh di akhirat mun kuari makan di kabe nah anu nyieun instruksi kabe bakal titah tanggung jawab engke di akhirat jeung nu nutur-nutur kuari kana urusan kabe cukup dua bae program tinggal program teu percaya jeung teu yakin ka aturan Allah lamun nu teu yakin ka aturan Allah kabe teh kos kitu mun kieu mah
ulah kena boga anak KB bae lantaran kondisi indungna gering lain masalah tapi lamun wah terlalu banyak rakyat Indonesia kalau tidak di KB bagaimana nanti ke depannya lapangan kerja dan makannya sia teu boga keyakinan jeung Firaun sia ka neraka teu boga keyakinan ka Gusti Allah sia ge nang Allah nu mere daharna ulah tamakos kitu mah tapi lamun kieu mah kabeh ieu mah kondisi awakna ieu aduh bahaya jasa ieu atawa kieu cek salakina teh aing mah sia di kabeh teh ieu lintuh teuing sakumaha aing nyekelan gurubug aing teresep jasa ieu awak sia ieu bau obat ieu haram tak kabehna teh haram eta kabeh geus kajen atuh aya mung boga anak mah di kabeh ngan aing izinan kawin deui. Oh, cek pamajikan emang geus boga, tuh lain geus boga jang geus kawin lagi aduh. Masyaallah. Jadi geus teu make aturan-aturan agama kuari. Mentek urang ngaji geus supaya jaho heula. Kayak geus nyaho urang ngerenyed sieun. Kayak geus sieun karak berangkat sesuai jeung keyakinan urang. Jadi ai ukur ngomong doang mah di luar teu ngaji moal nurut jelema teh okos kuari invest daging ta eta teh kunaon atuh haju dilalaksanakeun ki haji nu jadi peloporna ustad malah ieu mentak dibahasa babarakali riba keneh kos kitu mah kullu qardin jarra nafan fahuwa riban cukup Kangjeng Nabi mah tiap ngahutangkeun aya mangpaatna riba geus kos kitu. Urang nenden duit di bank 10 juta ke kembali 12 juta jarra nafan ta kos kitu. Urang nginjemkeun duit ka tatangga dengan janji ke dibayarna dileuwihan jarra nafan. Kos kitu teh eta aing ngahutangkeun motor ka sia dengan jangka waktu 1 tahun. Nah ieu dileuwihan ku sia bayarna jaro nafan ngaranna riba. Ku bodoh-bodoh teuing teh si Ki Haji. Kuari invest dibere daging, dibere kauntungan atuh naon bedana kos kitu teh tah ai ku ngaji mah pan urang nyaho oh jaheu nya. Ah moalah kitu tah andek teruslah kagok atuh sabodo sia. Sabodo tama kos gitu mah ari daek dibeulem di akhirat engke los mandek nenden di dinya teh lampu hurungkeun curug digiekeun coba sia curug panas dan teh sia cenah riba teh seuneu digiekeun ja panas atuh berarti riba teh engke dibeulem panas ya awak keuntungan sejenak, keuntungan sakedeung sakadar di alam dunia saperak 2 perak aing ke bakal dikulub di akhirat tah teu karunya ka diri urang. Aing ku ngaji mah pan ngerenyeh. Eureun mulai Pak. Ai habar ti babaturan doang mah haram teh. Wah, haram-haram nang di mana sia? Moal ngadenge pan nya. Yuk atuh orang tanyakeun ka kiai barang ditajakeun ka kiai dan nu sarwana heuh teu tah haram oh pan ki oplo tah ki Golkar takos gitu cak aing Golkar bae geus eueuh nu haram ki Golkar mah halal kabeh ke bendera Golkar engke berkibar di akhirat alhamdulillahirabbil ka neraka ulah pajar ka surga insyaallah. Ieu kumaha ieu kuari urang teu puguh aturan. Jol ieu riba, jol ieu riba, jol ieu riba. Urangna daek bae. Mantak filteran awak urang teh nyaahan moal kebal deui urang marah haut. Eueuh nu bisa tanggung jawab kecuali diri urang. Ya Allah. Urang kuari keur utar atur masalah pengurusan tentang nu teu bisa ngurusan sorangan. Contona nu kamari geus dibahas, budak leutik teu bisa ngurusan dirina sorangan, urus geus beres.
nu edan teu bisa ngurusan sorangan aya carana pemerintah mimiti keluarga kemudian pemerintah geus eueuh tah aturan mah dijieun di Indonesia menteri keedanan usul can aya menteri keedanan jadi ngurusan edan se Indonesia teh sabaraha ribu panu edan teh nah ieu nu teu bisa ngurusan jelema susah ieu menterina sugan bae menterina milu edan eta ieu loba keneh nu perlu dibubarkeun depag bubarkeun lantaran didinya adalah sarang korupsi timimiti ihandap datang ka luhur depag mah biang korupsi lain biang deui raja korupsi lain raja saluwiheun eta naon saluwiheun raja naon korupsi mui nu korupsi pancen ada beres ieu negara teh pancen hayang beres geus sesuai jeung nurani masyarakat hayang beres kandang-kandang korupsina bubarkeun jieun menteri keedanan urusan edan pikiran edan hate di penjara teh eusina nu aredan tuh kitu rapi jadi negara teh kemudian pengurusan tentang rokik lantaran rokik teu bisa mandiri hirupna urus beres nah kuari mah caritana ngurusan tentang hewan pan hewan teh henteu bisa ngurusan sorangan urang boga munding boga sapi boga domba boga hayam boga bebek persik manuk dan lain sebagainya wajib diurus jeung teu meunang ngaganggu kanu sejen baik ngaganggu soal kotoranana maupun ngaganggu soal suarana atau ngaganggu soal lingkunganana tak eta teh meunang ngaganggu urang masyaallah boro-boro aya kebo liwat ngising di jalan boro-boro aya soang ngising di tempat urang cacak urang mawa kadu kadeuleu ku tatangga urang teu mere geus doraka jadi lamun urang deuk mawa kadu moal mere ka tatangga kudu nu rapi dibungkus nu rapi sehingga teu kanyahoan kadu dianggap ku tatangga pasti eta batu bangkong eta henteu doraka eta rapi geus henteu mencurigakan atau urang mawa kakap nu gede lewat ka tatangga wah bisa kicek pamajikan kalah paye mula masak mun tatangga mawa kakap gede sugan biasana ieu tuh besi kos kitu doang ieu keur carita sangkilang kos kitu bage geus kapilaraan ieu mah ngising di hareupeun lima urang kotok urang ngising bebek urang persi urang soang urang encan sorakna tah ieu teh nu kos kitu kudu dipikir tah geus nu bogana ieu kudu ngurusan hiji ngurusan soal daharna lain dahar meureun ka hewan mah parabna ngombonganana kudu diurusan tah kudu bogana kombonganana parabna kemudian kurungna dan lain sebagainya kudu diurus nu rapi eta wajib eta kos kituna wajib dah lamun sampaikeun ka paehnya na kurang parab meujeuhna jang disiksa di akhirat siksa teh ulah dikira-kira ulah naon kitu ngaranna lalawara Kangjeng Nabi nyaritakeun aya hiji awewe kemudian awewe eta teh ngurungan ucing kemudian eta ucing teh diparaban teu dilepaskeun teu paeh di jero kurunganana cak Kangjeng Nabi eta awewe bakalna digejeburkeun ka neraka
hadis akan pohara jasa lantaran tadi urusan mundek di paraban tahu cing mual di paraban atau lepas kena ngencarku sebab aww tengurusan karena ucing di jero kurung neraka sarwa urang boga manuk sarwa urang boga ayam sarwa urang boga domba boga sapi boga munding paraban jeung sing hade ngaganggu Surat Taubati adalah surah Taubat. Ngaranna nuku urang rek diaji adalah surat Taubat. Surat Taubat kaasupkeun kana Madaniyah, surat bangsa Madinah. Menurut istilah ahli tafsir aya Makkiyah aya Madaniyah. Hartina Madaniyah teh diturunkeunana sabada hijrah. Makkiyah diturunkeun ayat sameme hijrah. Adapun turuna ayat teu kudu di Madinah bae. Dek di mana kebutuhan Kangjeng ketika eta Allah nurunkeun ayat sabada hijrah berarti ngaranna surat Madaniyah. Mungkin bae Kangjeng keur di Mekah, mungkin bae Kangjeng perjalanan keur di Thaif di mana. Nu jelas misal lamun sabada hijrah Madaniyah. Lamun meme hijrah ngaranna Makkiyah eta istilah. Ilal ayatain kecuali dua ayat benang akhiruha mi'atun wa salasun atau akhiruha dina akhir surat Taubat akhiruha ing dalam akhir surat Taubat jumlahna ayat 130 au ila ayatan 130 dicokot saayat berarti 129 ayat nu dua ayat eta mah dikeluarkan tina Madaniyah berarti Makkiyah. Nah ieu kasimpulan nama surat nuku urang erek diaji ayeuna ngaranna surat Tobat. Jumlah ayatna adalah 129 ayat. Diturunkeunana adalah sabada hijrah disebut Madaniyah. Bahkan walam tuktab bihal basmalah teh ditulis bismillah sebab li'annahu kana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur teu marentah atawa teu diparentah ditanuliskeun bismillah. Lam ya'mur teu marentah Kangjeng Nabi nuliskeun basmalah. Wayang teh perintah ti Kangjeng Nabi bismillahan. Hukum mun kurang di bismillah makruh. Jadi orang maca surat ieu mah ulah maca bismillah. Langsung bae A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ulah bismillah. Mun bismillah urang makruh. Kama yukhadhu min haditsin rawahul hakim. Sakumaha dipaham tina hadis nu diriwayatkeun ku Hakim. Wa akhraja Imam Hakim geus ngaluarkeun dina mana hadis ti Sayyidina Ali. Kieu nu mantak ieu surat tadi bismillahan riwayat Hakim ti Sayyidina Ali mah kieu anal basmalah amanun sanyana bismillah makan keamanan urang hartikeun geus Bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah Allah teh Ar-Rahman maha asih Ar-Rahman maha deudeuh Ar-Rahman maha karunya Ar-Rahim maha sangat deudeuh sangat karunya tuh kan jadi maknana teh deudeuh jeung nyaah ai deudeuh jeung nyaah mah pan aman ka urang ninaheun perasaan urang boga kolotnya deudeuh jeung nyaah ka urang aduh nikmat jasa urang boga kolot kos kieu
Urang boga urang jadi awewe boga salakina dedeh jeung nya masyaallah. Geus. Lamun awewe boga salakina dedeh jeung nya kanu jadi pamajikan. Wah, nikmat. Dunia milik kita berdua. Masyaallah. Tapi ketika nyen gara-gara be pamajikan anak, lalaki mah haju kieu bae ngomongna. Dunia tas daun kelor. Sial buaya darat bakos gitu. Tah. Ya. Urang jadi salaki kemudian pamajikanna dedeh jeung nya ka urang nikmat. Nu mantak dina Al-Qur'an dijelaskeun ge. Naon kitu ngaranna wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi tuna litaskunu supaya tentram. Ulah ayana naon konsepna mawaddah warahmah dedehnya salaki boga dedeh jeung nya ka pamajikan ya Allah ya Rabb boga duit saeutik neng ye duit aya 10 juta kadenya tah ieu nu di dieu disimpenna beusi neng boga perlu mangga bae teu kudu bebeja ka kakak sok bae sokot pamajikan geus seri gede seri gede atuh kos kitu mah aja pamajikan ge boga mawadah warahmah ka atuh ngaranna ge rumah tangga ieu kadang-kadang kakak gikeun teu boga deuk besi kakak henteu kayang ngarokok me kayang naon tah duit kula di dieu geus teu kudu bebeja deui ka kula duit kula duit kakak duit kula masyaallah karim eta nikmatnya satah hirup ngareus silih dedeh silih geuing ngeunaheun ielah mawaddah warahmah kadituna eta litaskunu sakinah. Imapan lain gitu kan duit uruk urang di kakawak bae teu nyahoan pamajikan di kakawak bae salaki teu nyaho kita hirup saimah rejeung teu nyahoan duit pamajikan sabaraha duit salaki sabaraha teu nyahoan geus nafsi pokona mah nyana mah kapang kita parduna bae eta ieu tangga teu beres sakos kitu teu beres neng ieu nyata kakak boga perusahaan ieu nya duit nu aya di bank teh sakieu besi bae ngaranna ge imah tangga atuh kakak umur aya geus kanyahoan maku neng tah rekening-rekeningna lah tuh jak kakak mah sapira jang ibadah cekel bae geus ku neng kulah kakak mah geus teu kudu nyekel-nyekel dunia dedek jeung ka Allah beuh aja si nengna ge cerik kak atuh mah nya kakak sosoranganan ka Allah ika kula teu kula ge sarua ieu tah emas kula ieu sakieu kabeh tah duit kula sakieu kabeh kula ge aya di bank tah sakieu ieu mah mesti maningan di ku kakak bae lah abeh babari kakak mah ngaranna ge lalaki aya lalaki mah pan pendek buuk panjang lengkah geus besi kakak dek nyandung tah nu kula pake ieu mawadah warahmah ngaranna eta kos gitu cek awet ya lah kiai mah kos gitu tadi geus ngeunaheun atuh ieu mawadah warahmah teh kos gitu saling mengetahui ieu mah pan eta sok dodongengkeun ku Gus Fudoli teh aya pamajikan ieu saya duit 500 bebeja aya duit 1000 ka baju kakak di seuseuh ku kula aya duitan 1000 tadi teh beuh cek salakina jujur amat teh si pamajikan parah menang mah 2 poe geus deui aya di 10.000 bebeja keuneu ka calana di seuseuh duitan 10.000 tah katah beuh geus dipoe ku kula geus dibogan beuh jujur amat menang bae 2 minggu geus deui baju salaki aya duitan 1 juta teu bebeja sial teh Ki Fudoli boga dongeng aduh ya Allah ya Rabbi eta mawadah warahmah mana pinter kodek sama kos gitu mah 500, 1000, 10.000 bebeja ai 1 juta teu bebeja malah salakina nanyakeun neng ai calana di seuseuh ai ditan ka 1 juta wallahu alam demi bae geus menyon-menyon sungguh tah ge demi bae ya Allah ya Rabbi nah eta geus mualitas kudu tah kajen kumaha kitu imah tangga lamun geus sumput salindung geus kitu mualitas kudu moal sebab naon salaki geus mulai suudzon
Geus mulai kurang kepercayaan terhadap istri. Waduh, lamun rumah tangga kieu bae mah bahaya ya. Duit 1 juta, 2 juta kadang-kadang teu bebeja. Apa neangan deui kitu nu jujur. Nah. Aing neangan coba orang Lampung ya sugan jujur. Leuwih parah sia. Nyebrang ka Lampung, marukan aku maha meureun. Apakah berebes bae aidek bae hideung. Nah, iya cerita ieu mah. Keur carita bahwa bismillah teh eusina Ar-Rahman Ar-Rahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih jeung penyayang Allah. Berarti kan aman. Sedengkeun wahia surat Taubat ieu nuzilat diturunkeun li rafil amni bisaif untuk menghilangkan keamanan dengan pedang, perintah perang, baik pedang, senjata, nuklir dan lain sebagainya. Kapan ari titah perang mah melalui pedang, nuklir, senjata dan lain sebagainya atau lain aman. Lain aman teman nu kos kitu mah tuh. Kita berjuang urang. Ai berjuang teh kapan taruhana nyawa. Ai bismillahirrahmanirrahim teh Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Dedeh, Maha Asih. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kok pengasih jeung penyayang sih ditanyakeun pedang perang? Nah, berarti ayat-ayat surat ieu diceritakeun tentang peperangan-peperangan melalui pedang, baheula, wali, senjata, nuklir dan lain sebagainya. Nah, lain Rahman Rahim, ana lain Rahman Rahim, ulah make bismillah. Masya Allah, karim. Ulah di bismillahan jeroan aja perang ieu mah. Jadi ieu mah kudu ngandalkeun tenaga wawanen. Siap. Awak kurang mun gal isuk. Weuy, pokona mah kudu digerak-gerak. Kudu nginum susu. Bahkan susu naon bae. Tuh sia masuk ka justeri mah heran aing mah. Ai asal nyebut susu bae kadinya bae. Dasar bekian meureun sia. Nah, iya. Minum susu orang teh, susu kuda liar. Tuh, lain yang perang tuh mah tuh. Yang perang di kasur. Nah, iya, siap kan? Ayat-ayat iya, ayat menunjukkan perang. Ulah makasih bismillah. Sanajan di awal ulah bismillah. Urang di tengah-tengah surat ieu kebenaran eureun. Ulah maca bismillah. Tahu mah tuh salah. Wa an Hudzaifah diriwayatkeun ti Sida Hudzaifah annakum sanjana aranjeun kabeh tu samuna ngaranan kana surat Taubat padahal wa hiya suratul azab. Di surat sebenarnya surat azab sebab di jerona perang paeh. Tapi di ngaranan surat Taubat. Muntak di ngaranan surat Taubat loba engke ayat-ayat anu tobat. Ngaranan surat Taubat. Jeung Allah narima kana tobat-tobatna jelema melalui perang. Warwal Bukhari anil Barra. Pernah ingat sejarah ke Imam Bukhari asal ngadenge Bukhari maca Bukhari ingat ke Uzbekistan. Masya Allah. Kula asal maca Bukhari set pikiran teh makam Imam Bukhari di Uzbekistan nu kapanggihna ku Bung Karno lain lalagaan kan. Urang Uzbekistan teh nyarahun di mana makam Bung Karno tapi Bung Karno nyahoan. Diabadikeun di handap di luhur ge aya makam eta mah sakadar itu naon ngaranna tanda unggul di handap makamna teu meunang lobaan-lobaan asup ka jenah mari kunci tapi kulantaran rombongan urang mah di dieu 100 leuwih atuh asup 30 kulantaran kula mah dinya titah maca doana atuh kula mah kebel ke 30 asup ke keluar datang deui ke keluar deui kula mah angel di dinya tah malah mah aya nu hasud si eta mah hasud cuma tuh kebel amat sih. Aduh ganti los kusia. Saya mah hasud bae heran. Ya Allah ya Rabb. Ingat tak kata Imam Bukhari itu ya. Rawahul Bukhari wa rawal Bukhari. Diriwayatkan Imam Bukhari anil Barra annaha sajana surat akhir suratin nuzilat. Ialah akhir surat anu diturunkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan panjang lamun urang nyaritakeun tentang bismillahna. Berbagai pembahasan Imam Qurtubi, pembahasan Imam Abu Bakar, kemudian dan lain-lain sebagai ditafsirna urang maksa simpulanna sakieu mun maca surat Taubat ulah maca bismillah. Bara'atum minallahi wa rasuli
hiji baro'ah, tanda pelepasan, putusan hubungan, pemutusan hubungan antara mukminin jeung kafirin. Ayat-ayat ieu teh ayat anu ngumumkeun tentang pembatalan perjanjian damai jeung kaum musyrikin. Kangjeng Nabi teh kapan loba perdamaian jeung musyrikin? Urang ingat perdamaian Hudaybiyah, urang ingat perdamaian kitu tahta sajarah Aqabah dan lain sebagainya. Aya deui Tabuk, perdamaian Tabuk. Loba Kangjeng Nabi perdamaian hartina perdamaian teh ieu ulah aya peperangan selama 4 bulan, ulah aya peperangan selama 10 tahun, ulah aya peperangan selama 1 tahun. Loba perdamaian Kangjeng Nabi jeung musyrikin, berarti aya toleransi. Komo Hudaybiyah mah 10 tahun ulah aya peperangan. Kangjeng Nabi iya bae, masyaallah karim. Dengan turun ayat ieu perdamaian jeung musyrikin dibatalkan. Tugas perang bagi Kangjeng Nabi jeung para sahabat, laksanakan perang. Moal luhur agama tanpa perang. Sebab naon bangkawara musyrikin. Lamun teu bangkawara teu kudu perang. Bisa ku urang diomongan we omongan. Bisa ku urang ditoelan we toelan. Tapi lamun geus teu bisa diomongan ditoelan ya perang. Anak urang ya. Kurang titah ngaji sakali lemah lembut tidaikeun. Kuari titah ngaji deui lemah lembut tidaikeun keneh bae. Nah, toel kurang celina. Ngaji sia. Ngaji salat. Rada deres. Lamun masih kena tidaikeun keneh bae, kan urang digembung tapi sukuna ceges. Salat sia, ngaji. Aya abang, ulah mikirin abah. Sial abahna. Abahna geus ka imam mah goblok tuh budak malikeun ka aing. Pamajikan sarua akan dipikih mah. Dipikih mah sarua bae. Neng, ulah nonton TV be atuh neng jeung urang ge atuh bakal balik ke akhirat. Ari endek mangke bae ngawaktu iraha ieu mah waktu salat neng. Ngaji atuh neng abe nyawa adab-adaban ka salaki. Sekali, 2 kali titah salat da ngaji teh daekeun bae. Isu kurang da omongan deui. Neng, wayahna tuh ada di kitu geus ngaji atuh salat. Tuh, eta ngaranna kan urang teh nganasehatan. Teu daekeun keneh bae peupeuh ku urang, tapi sukuna. Sukuna lain pipi mah ciuman. Moal urang sok aju meupeuh beungeut salah. Ieu sukuna ku urang ceger, pipina cium beres. Cek pamajikan ieu kos kieu indah. Jadi di agama menaruh pikir seperti itu. Tapi kulantaran negara kurang kuarigis lain negara Quran, lain negara hadis, lain negara syariat, tapi negara Walanda. Negara urang teh geus jadi negara naon? Kuari mah urang ngagebug ka anak padahal urang ngawurukan jadi masalah. Guru ngaji baheula mah nu mantak palalinter ngaji teh pan make pecut. Make pecut guru ngaji teh. Sia teu bisa nyebut dod bae dod. Saliru bae sia mah jeung dal. Dal mah kuda. Bodol. Kudu jelas baheula makan gitu ngaji Quran teh ngaji qiraat. Kuda da tah tutung letah kuda. Ayo balik. Lamun dod. Tah cak murid teh mending dodol. Sia mah kada dahareun we. Nah, eta kan teu bisa pecut. Sia aji geus sabar poe ge teu bisa keneh bae. Dia pecut, masalah, Pak. Kuari mecut murid. Ya, bisa nyebut dot acan. Dipecut gua. Bebe janjana ka kapolsek. Panggil guru ngaji, atuh guru ngaji bisa aya di jero penjaraku sebab murid. Salaki bisa di penjaraku sebab pamajikan. Kamari mah masih happy-happyan kene sayang isuk aya di penjaraku nyana. Teu etis sebenarnya mah ieu make negara kos kieu. Iya tuh urang kitu kapan. Naon kitu ngaranna nganasehatan pamajikan melalui pikir teh model kos kitu. Kuari sabaraha ratus manusia salaki di penjara gara-gara ku pamajikan di penjara ku salakina ngan sakadar jiwit doa ngan sakadar neplak doa
Negara naon ieu kos kieu? Lamun urang ngabandingkeun jeung negara Islam. Cenah demokrasi jujur jeung adil. Mana kejujuran jeung keadilanana jeung model kos kitu. Kurang dituturkeun bae, ai betah mah urang sabodo. Tapi kan negara urang geus kos kieu, atuh mangga nyanggakeun sadaya-daya. Ieu mah urang mun ngabahas agama seperti kieu ngeunaheun kan. Jelema teh moal anu bodoh sebab naon? Anak sieun kan. Mesti ditakol deui ku bapak. Ngaji aing mah ngaji, asal ngaji bae. Padahal mah datang ka pangajian mah hees. Ada kan datang, dia terus mana ngaji bah, ada duit bah, tah dibere. Korenganan datang ka ditu ngan ngees. Tapi kan berangkat ya ada tuh. Barang geus aya meureun bangsa 5 bulan. Pada sia. Japan ngaji bae. Heeh, bah, duit pan unggal bae 5.000 ti Abah. Coba maca Quran. Teu kabaca bah. Jis kitu basa sarua jeung Abah. Abah ge teu kabaca berarti si aya turunan ti Abah. Abahna goblok. Guys, berarti orang mah turun bisa baca Qurannya. Tolol tuh bapak. Tuh, ini di negara orang baca. Teu bisa siap. Seberapa bulan siap ku aing teu bisa maca keneh bae. Ayo, aja sing bener deui. Wah, siap aing. Pangitik disiapkeun. Atuh guru sakola ge pan baheula mah make pangitik. Urang dek asup eta ku guru sakola inget bae ku Pak Haji Hasan almarhum. Kurang dikekeun, kuku bisa kukuan, asal kukuan cepret, asal kukuan cepret, teu bisa asup ka sekolah, potongan heula, cepret, hebatna didikan guru baheula seperti itu. Asal orang asup, ka jero geus rapi, mari kita bersama-sama baca kulhu Pak Haji Hasan mah baheula. Tuh, baca dari Al-Haqqum Takatsur sampai Qul A'udzu Birabbil Nas, didikan SD baheula mah. Aya nu nanya murid, Pak, kenapa selalu baca kulhu? Kan sekolahnya mau merubuh sekian. Jadi kita munajat sama Allah biar sekolah kita nggak rubuh. Ayah maca kulhu dek rubuh. Padahal sekolah darurat dek rubuh. Asal aya angin bae keluar. Sakumaha pasukan ABRI. Tapi didikan hebat. Asal asup bae geus kieu bae pangitik. Karena saya tadi didikan guru sekolah baheula. Trek. Kuari make gitu misalnya. Hai anak-anak, ya bapak udah nyiapin pengitik nih, bahkan golok. Sial dulu, tapi gua leuwih teuing. Ya kalau mau masuk lihat dulu kukunya, kalau ada kukunya awas sipret enggak boleh masuk. Kuari mah tret, lapor ke polisi, guru bisa dipenjara. Ini kumaha negara urang. Mentak doakeunlah kula supaya jadi presiden. Amin di mana ini ijazah ge teu gablek. Ku cucurut ijazah aing. Ieu neangan ijazah ka mana? Soek. Masyaallah. Wah geus eueuhan eueuhan juruna teh tanda tanganna ijazah aing soek. Tah daripada geus soekeun bae geus kabeh. Beres geus salamet aing teu boga ijazah kuarius. Moal guru neangan deui. Padahal baheula inget beta kancak guru teh hati-hati untuk kelangsungan pendidikan kita. Mau ke SMP, mau ke SMA ini persyaratannya harus ada yang rapi naruhnya. Ingat beta kecil, hati-hati ijazah itu adalah tanda bukti bahwa kita telah selesai. Hebat guru baheula mah. Teu nu rapi, kula ge rapi dilaci ka belah dieuna tah di teangan. Nah, sana dilaci. Cucurut asup beak ya, teu mah geus kieu mah bisa difotokopi sekolah teh. Ya beak ieu mah kos waduh fotokopi mal teu kieu deui, selesai. Teboga ini ijazah ku ini. Ngan si eta boga ijazah aing teu boga ngadu. Ye, ijazah tinggal ijazah. 99 kali 99. Coba cepet. Cepet. Oh, teu bisa akhirnya. Bisa nage umumnya mangan saugur sakieu doang. Naon kitu ngaranna? Nyana mah lamun eta bisa naon kadang-kadang. Lah poan deui kula ge. Nu sok diomongkeun ku nyana. Cilok diingat-ingat ku aing. 73. Tuh bisa bae kan. Coba tuh. Eta doang pinterna. 7 3 8 2 9 10 hiji. Anda. Orok ge bisaeun mah kos kitu. Bara'atum minallahi wa rasulih.
perjanjian damai dengan musyrikin teh ku Gusti Allah titah dibubarkeun hadhihi bara'atum minallah ieu teh sebagai pembubaran perjanjian ti Allah jeung Rasul Allah anu nembus nuluy ilal ladzina ahadtum minal musyrikin ka jelema-jelema anu anjeun wahai Muhammad para sahabat memberikan perjanjian terhadap musyrikin dan mutlakon apakah janji secara mutlak tanpa aya kaid-kaid duna arba'ati asyurin atawa di bawah 4 bulan atawa 4 bulan au pokoknya atawa lebih daripada 4 bulan setahun 10 tahun dan lain sebagainya bubarkan perjanjian damai tersebut perang. Masya Allah tugas Kanjeng Nabi untuk menyebarkan agama ulah cicingin Muhammad jelema dubang kawara perangan bono ya Allah ya Rabb ayana perjanjian damai eta teh anu sabenerna mati awal ge lain sakadar damai supaya asup Islam para musyrikin damai heula 4 bulan selama 4 bulan sahanu nyaho lantaran kekuatan mukminin luar biasa selama damai 4 bulan nyana engke boga pemikiran aing sieun ka mukmin asup Islam lah nu mantak didamaikeun seperti eta damai 1 tahun nu mantak didamaikeun 1 tahun teh maksudna kekuatan mukmin luar biasa engke kafirin musyrikin teh ya mikir aing daripada perang nyawa selama 1 tahun berbondong-bondong asup Islam diharapkan seperti eta lain damai-damai kemudian cara kuari urang saling ieu kan teu beres damai kos ieu mah damai ieu masjid ieu gereja ieu masjid damai urang babarengan bae atuh ibadah teh maneh mah jak Kristen atuh adinya asupna urang mah ayeuna mah mukmin ka dieu asupna damai masa agama bisa toleran kos kitu taruhlah aya pembuktian mah geus masalah tapi ketika dek bangun gereja kemudian urang loyal tanda tangan kiai deui dek kumaha berarti kan ridho di jerona kabeungkeut ku kepentingan negara bupati mah sabodo tanggung jawabna ke di akhirat gubernur mah sabodo presiden sabodo geus sakalian ti lelepnya mah sabodonya untung di dunia di akhirat wallahu alam tapi kiai kudu tanda tangan gereja hanya untuk loyalitas doang. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Itu kumaha coba? Kiai saat tanda tanganna kiai. Ih, di organisasi geus jelas. Secara praktis emang kitu dukunganana. Di luar organisasi praktis atuh loba. Nu geus maot emang teu bebeja ka kula di Tangerang sababaraha kiai pemanggil gereja. Kumaha menurut kiai musyawarah jeung kula cek kula mau diajak musyawarah kos kitu benci kula mah kadu kos kitu geus embung ulah diajak musyawarah kiai bae ka ditu kiai nu boga duit kiai nu dibere duit kiai henteu cenah kieu mun bagi dua wallahi mun bagi dua mah nah sia bajar bener bae tolol henteu sayang duit yang naon kos kitu di mah aing duit mah geus can kapake ieu duit mah aja sobatin can kapake aja sia teu marere ka aing semen tuh loba jasa ini naon tuh pake jeung hayang-hayang duit kos kitu teu menta ka Gusti Allah nu boga mangga nu teu boga neuleukeun bae bakal jadi saminggu ka dieu lain deui saminggu lain deui jangan ngomong ka kula po kiai kula asal ka dieu lain deui padahal meren teh no problem lah kieu kieu masuk ka nyinggung lain nyinggung ngageuing sama sekali itu terus berjalan insyaallah jadi nah iya di negara orang model kos kieu emang kos kieu negara nyanggakeun tapi ketika urang nyaritakeun perjuangan Kanjeng Nabi teh aya loyal anu tadina aya loyal ti Kanjeng Nabi perdamaian 4 bulan kurang lebih mungkin setahun 10 tahun dina perdamaian Tabuk Hudaybiyah Aqabah dan lain sebagainya. Tetapi Gusti Allah negor dengan cara model kos itu agama luhur Muhammad tegakkeun agama
setegak-tegak nasehatan ku ucapan toelan ku leungeun hajar ku pedang eta kan lain lalagaan konsep kuari di negara urang Islam nu matak melempem kumaha iya kieu urang diseret terus ku Kristen seret terus ku Yahudi akibatna kan geus kieu lantaran bentuk negarana lain negara Islam negara demokrasi ya kos kieu lah tapi memang urang geus menyetujui nu penting urang masing-masing bergerak Kristen di negara urang mah bergerak kunaon atuh Islam cicing bae hayu gerak di urang sakabehna bergerak geus puguh Kristen timimiti Kristen Katolik Protestan kabeh gerak dibiayaan luar biasa ku ari makomo Donald Trump ngebiayaan lain lalagan nyen partai deui di urang nu milu kadinya kiai deui goblok-goblokna kiai tolol jasa cenah kula mah lain kiai ieu goblok lagi goblokna deui sanajan lain kiai atuh ulah milu ieu ku ari nu ngaji ka dieu ge nu ngaji ka dieu aya anu jadi ranting tuh siapa nyaraho jasa siata Perindo emang aing teh nyaho di curug aya belah ditueun curug aya di belah dieu tah ka dieu keresek aya keronjo aya emang aing teh nyaho jelema aya nu kiai balah mah masyaallah tah sika kiaian bisa kos kitu naudzubillah min zalik di akhirat sia dipanggang sia Cece goreng mah kula ka mana bae atuh ka petilu bae atuh lah petilu sarua bae teh beres atuh PKB ora beres lam ya bres ora beres atuh cenah ieu bae geus ka dieu mah ka PDIB waduh PDIB mah lama ya bres sawa-sawa atuh ka udah kumaha atuh ieu mah geus bae urang mah ulah milu-milu kos kitu nagara mungkin cuma acak-acakan orang teu milu mah urang milu ge acak-acakan kumaha teu milu mungkin aku mah cenah ulah mikiran engke sia geus datang ka mana wauh jeung Allah sakitu bae urang mah mending metak wauhkeun diri ka Gusti Allah sakitu sebab urang ancur didinya lain negara lain ngabagusan endahan urang ka bawa jore pikir atuh ku otak tah ulah jadi otak budang tolol Masya Allah emang kiai tilok milih aya pemilihan umum atuh sia kunaon nanyakeun ka aing nu dibere duit aing nu milih atuh kumaha aing bae tah mah mun gede atuh aing mah milih mun teu atuh teu tuh si mah eueuh cenah dasar hayang dibere burung geus ngaeudeuhan ti heula mending dirantai bae kitu sia eta negara tetap kudu maju di jerona anu peduli ka agama geus aya berbagai kalangan di jero aya urang dek melibatkan diri di jero eta kuat apa henteu tinggal diperhitungkeun kuat urang hegae teu kuat ulah tinggal sakitu urang anu ngendalikeun diri urang apakah hendak ka sorga apa ka neraka urang boga perhitungan ulah make ejeung urang berangkat tanpa perhitungan pikir ku urang jadi kiai urang jadi santri urang jadi ustad ai kitu onom si eta mah lain kiai lain ustad sabodo jak ka neraka ge pantes lain ustad mah misal haji pendek ka neraka tuh pantes tapi kan kifudoli ka neraka mah kan di dadahan ku murid kiai dek ka mana neraka pan kula sok ngadengikeun kiai ku kiai nu ka neraka kula ka sorga loba omong sia kelai kula hayang nyaho eta ka di mana letak kasalahna ai ke pendopo oh emang sabaraha pudai diberena bud tuh sia mah pajar pudoli be bungkus sia ya Allah ya Rabbina iya ku diperhitungkeun ai haji pendi mah dada haji pendi ka nerakanya heuh emang pantes mengaji mah kan ku masyarakatnya dipantes-pantes kan sia manteskeun ka aing atuh dagang ye tilok zakat pan manghaji mah yatim piatu ambalaya tilok mere masjid pan kotak da dibawaan ku manghaji nah atuh pantes ka neraka ge nah manteskeun tapi lamun kiai ibu doli deuk ka neraka pan kula sok haji pan kula sok ngundang kiai aya muludan ku kiai ka neraka loba omong sia aing kan dirantai ye hanya 3 juta ke neraka nek naonan coba ye perhitungkeun urang nah sing ade urang dek berangkat libatkan diri lamun urang ngalibatkan diri salamet apa henteu sing ade negara kudu maju agama kudu maju tapi hati-hati kumaha carana urang melibatkan diri kumaha carana urang antina kumaha carana kudu cara manuk merak teh ya kepalana ku ari geus eueuh sabulan
wabeh manuk-manuk jeung hewan nu sejen neangan ka mana ieu raja manuk merak areueuh orangnya keur di gunung kieu be keur nyabutan buluna ditanya Tuan Raja kunaon dicabutan leh kan urang boga hebat teh bulu nu mantak batur ka urang hebat-hebat merak eta kan bulu kok kuari dicabutan capek aing diudag-udag jelema cenah teu ieu teh itu asal aya aing udag anu ngalem bae anu newak bae anu macem-macem anu neuk ngurungan aing cenah teh geus aing mah butuhna hirup bae geus bulu ku aing neuk diajur-ajurkeun geus cabutan nya diulah-ulah ge tetep cabutan geus gundil cak nu sejen itu tuh kuari teu nyawan hebatna ieu lah nu dimaksud ku aing maksud raja naon ieu nu mantak kayak gundil kieu nu penting aing hirup weuh jeung Allah lamun loba bulu jelema ngudag-udag aing bae tah ieu jelema nu diudag-udag teh kan aya buluan kiai diudag buluna lain kiaina kori diudag buluna jasi eta mah anu ngudag lantaran buluan gundil sanu ngudag atuh sora jore makrot jore ngaji teu becus ngitung bodoh atuh sanu ngudag diudag sote aya ilmuwan kakiaian kaustadan diudag coplokeun geura cara Ibrahim bin Adam bulu-bulu nu aya di urang kadanan bisa nyoplok-nyoplokeun anti urang ternyata begitu manuk dioperasi loba jasa operasional manuk merak nu baragus bareunang kabeh dibawa ka Jakarta dibawa ka kota maksudna dijadikan karamean mayar cuman bener ge mayar batur nganyanana ya dikurung asal aya jelema ngajare bebeng asal jelema cingkup deui kita kitu asal jelema asal jelema cingkup deui si raja anu geus buluan teh nempok sia hebat ke dikurungan nah ieu kiai kuari nu aya di PDI hebat ge di kurungan. Nu aya di Petilu eta hebat ge di kurungan. Nu di luar teh nyahoeun. Nah, nu mantak ge ngajina ulah di luar teh nyahoeun. Di jero ge nu tungkul bae mah teh nyahoeun. Eta. Ya kiai-kiai, profesor, doktor, kiai anu deres sama emang paranti di kurungan iya kiai salapiah kuari di kurungan masya Allah naudzubillah min dzalik wa min dzalik asal jelema ngajare bebeng asal eueuh kieu asal dibayar ngajare bebeng asal eueuh kieu mendingan urang cabutan bulu wauhkeun jeung Gusti Allah masya Allah karim urang perang teu wayah dina perang lagi urang mah teu bisa mendingan urang memerangan hawa nafsu bara'atum minallah wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu wallah